Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pelajaran Bahasa Sunda kelas 12 di SMK Situraja, Bapak bade bendar perkawis tipe kepemimpinan Sunda. Naon atuh kepemimpinan Sunda teh? Dina naskah Sunda Sanghyang Sisa Kandang Karesian aya nu namina Tri Tangtu di Bumi, tilu panangtu katentraman di bumi. Nu kahiji aya Sang Prabu, Sang Rama, Sang Resi. Jadi tipe kepemimpinan di Sunda aya sifat pribadina Sang Prabu nyaeta presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, jeung sajabana. Nu kadua Sang Rama mah nyaeta anu dipikolot tokoh masyarakat. Misalna anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD di tingkat kabupaten, wali kota ke Ketamadya jeung sajabana. Sang Resi mah contohna nyaeta tokoh agama, misalnya ustad, kiai, pendeta jeung sajabana. Sifat pamimpin Sunda. Jadi Sang Prabu mah kudu boga sifat ngagurat batu. Nyaeta hiji kaputusan teu meunang dikarekayasa lamun tos nentukeun hiji kebijakan eta kedah dijalankeun. Nah, kadua Sang Rama mah kudu boga sifat ngagurat lemah. Ngagurat lemah teh nyaeta kudu bisa memperhatikeun pendapat rakyatna, tetanggana, wargana. Katilu Sang Resi kudu boga sifat ngagurat cai. Nyaeta nu namina tokoh agama awan mah kudu bisa nyecep kanu pikiran, kanu hate ulah dugikeun ka panas. Tah eta tilu sifat kapamimpinan Sunda. Sakitu nu tiasa dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.